Mr. Dongeng Sunda, insyaallah simkuring Kang Asep direncanganku Kang Sony, Sejamedar serial lucu karya Bapak Ali Nurdin, si Pancalongok nungulik kasaktian. Mudah-mudahan katampi ku mitra Sundan mulia. Mitra Pasundan, urang masih neraskeun sakedik seueurna kumaha si Jemros salaku hiji pancalongok nu lumayan motekar dina ngembangkeun elmu-elmuna. Manehna teh ngaumpamakeun jalma-jalma nu sok tarahajud. Nu sok getol tarahajud mah awakna teh teu aya nu hengker, awakna wareweg, badana calangker, awakna jaragjag. Oge awakna teh sarehat. Kasang tukang nama sudah jam 1 peuting geus mararandi. Rek teu jag-jag kumaha geura. Manehana ingeteun basa manehna guguru elmu kanuragan. Harita teh si Jemros sasatna diwaris elmu pangleumpeuhan kudu jadi guruna. Cenah cek guruna, saupama eta elmu teh diwatek ku si Jemros. Loba jalma kurang lebih 100-200 urang mah pada leuleus. Jalma-jalma teh bakal lungse taya papadana lir ibarat dipupul baju. Lamun teh mah keur ngarudag manehna dina hiji misalna tulang colong, nalika si Jemros tulang colong, nu ngarudag teh cenah moal barisaeun ngalengkah-lengkah acan. Nu ngarudak bakal ting kudu pruk harita keneh lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan. Mitra Pasundan, nu kitu mah ceuk versi si Jemros. Puasana oge ukur 3 poe. Nyaeta Rebo Pon, Kemis Wage, jeung Jumaah Kaliwon. Eta pagawean teh ti beurangna kitu dilakukeun ku si Jemros. Ari peutingna mah saupama geus jam 12-an, manehna teh kudu ucul-ucul papakean. Nu saterusna mah ngeueum di walungan. Jadi si Jemros teh sering pisan manehna teh ngadatangan walungan di leuweung nu disebut geledegan atau leuweung ganggong Simaganggong di jauh ti Pilembureunana. Saanjogna ka walungan, si Jemros teh tanggeus ucul-ucul papakean, tuluy ngeueum di eta walungan nu hara-haraeun. Caina tiis, jaba sepi jempling rehe comreg. Matak pika keungeun, estu geueuman. Kakayon saliara nyarayeun di eta wewengkon. Tatangkalan gelode pating arajeg, estu matak sieun. Matak ti buburanjat neborangan. Mitra, kacaturkeun salila si Jemros ngeueum di eta walungan. Manehna teh maca sababaraha jang jawokan. Cenah cek manehna mah jang jawokan teh kurang leuwih 1011 balik. Atuh lila nya mitra. Nya kitu cek si Jemros aya kurang leuwih 3 jamna. Dina salila ngeueum teh deui si Jemros manehna teh teu meunang aya nu nganyahoankeun. Atuh manehna saacana tatan-tatan teh rutret ka ditu ka dieu, mastikeun yen eta tempat atau wewengkon teh memang wilayah nu aman. Lamun si Jemros keur ngeueum aya nu nganyahoankeun, eta cek guruna direken batal kudu dibalikan deui ti mimiti. Nu matak si Jemros teh milihan tempat jang ngeueumna oge teu bisa sagawaya. Kencling si Jemros indit milih tempat teh di hiji walungan nyaeta walungan Citanduy cenah lebah loa doyong.
anu katelah sayang na buhaya. Di palbah dinya mah memang tara aya nu pirajeun ngusup atawa ngaheurap ti peuting, ti beurang mah meureun loba. Ka eta petempatan komo peuting moal aya nu ludeungeun datang sok sanajan rombongan. Sabab buhaya-buhaya di eta sisi walungan teh sok kanjat ngajajar. Lumatak si Jembros ngahaja milih eta patempatan teh. Sangkan teu aya nu nganyahoankeun ku balarea. Kacaturkeun di eta patempatan teh si Jembros kurang lebih menang 3 peuting. Ngeueum bae dina sayang buhaya nu matak pibahayaeun ka jalma. Pagilinggi sik si Jembros jeung sidag digulung ku lauk, awak rapang ku hurang. Sakapeung buhaya-buhaya pating gilisir ada kana tonggong si Jembros. Ari sabangsaning kuntilanak jeung jurig-jurig mah geus teu dianggap gogoda deui ku si Jembros mitra. Nu kitu mah cenah unggal dinu rada hieum oge mindeng kapanggih. Nu rada matak ngagempurkeun si Jembros nu tempona teh nyaeta ngaliwat, lamun nu ngaliwat teh orai gede. Orai gede teh nurutkeun si Jembros mah tanding tangkal jambe teh lain bobohongan. Eta wae cai walungan tempat ngeueum si Jembros mitra kanjat ka asa inggeung atunan. Kurang-kurang namah matak soak bener-bener. Tapi jika nama si Jembros mitra kuat niat jeung mreketkeun maneh. Teu burung tamat si Jembros diajar eta ilmu. Ku kituna katahekan tah ajian pangleumpeuhan teh ku si Jembros. Lumatak si Jembros mah cenah masing dikepung wakul buaya mangap oge tara geumpeuran. Diwatek ku eta ajian teh kabeh oge eueuh nu kadugaeun ngudag. Balarian ngudag ting lumpur. Ari pangna kiwari manehna inget deui kana lalakon eta. Sapedah eta nengetan tukang tahajud nu jarag-jag bae awakna. Calangker badana. Manehna percaya jeung yakin pisan pasti bakal kituna teh. Dan nu karasa ku manehna oge basa 3 peuting noron ngeueum di jero cai di walungan awak teh asa sareseg. Awak teh harampang jeung kuat. Irung nu tadina mah teu kaop kaaruyan sok langsung ingseuk harita mah ngaradak jadi longsong melongkong. Rematik jeung nyeri awak oge saharita mah leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ceuk paribasana mitra. Sumawana deui jalma-jalma jadi tukang tahajud. Anu mandina oge unggal peuting pasti awakna teh waraweg jeung sareseg pisan calangker jeung langka gering. Nganya kitu. Sakanyaho manehanana anu memang purah ngider unggal peuting nu sok tahajud teh teu pati loba mitra. Malah ceuk si Jembros mah bisa disebutkeun langka pisan. Si Jembros apaleun pisan sah-saha nu sok harudang janari atawa tengah peuting. Di antarana nu kapanggih ku manehna teh nu getol tahajud teh nyaeta hiji pamuda nu neulah Cep Thomas Hengki. Cep Thomas Hengki teh hiji pangusaha ngora nu bogaan dealer motor. Kunu tara ngintip kalakuanana ti peuting mah moal aya nu nyangkaeun yen Cep Thomas Hengki teh leket pisan tahajudna, leket salatna. Tudamun nilik tina ngaranna oge teu ngaharib-harib kana Islami mitra. Pon kitu deui mun nengetan kana dangdanana sadidinten nu sok dipake saban poe. Jauh kana pantos disebut nyunnah. Cep Thomas papakeana katebeh luhurna make kaos oblong, kahandapna celana Levi's ukur semetuur. Ari karesepna kana balap motor. Ngan mun nengetan kana ibadahna hese pikeun neangan pitandingeunana. Ku si Jembros kungsi diintip dilerna. Biasa we ti beurangna sabaraha kali disurvei ku si Jembros.
Cep Thomas hengki aya kebenaran di dealerna. Manehna asup ka dealerna. Nyaeta api-api butuh motor. Harita teh kurang leuwih jam 11:30 beurang. Aya pikir saya naonnya Pak? Pokna cep hengki nanya. Punten manawi aya nu ngajodo ieu teh ya pugu periogi motor di Jemros sigan heueuh. Saya Pak. Namun moal tiasa ayeuna manawi. Pokna bari ngareret kana arloji nu dipake dina pigelang leungeun belah kencana. Pak, hapunten Pak. Engke sabada salat lohor panginten insyaallah. Nembe tiasa ladangan ku abdi. Ayeuna mah kapameng parantos caket kana waktosna salat lohor tuh. Sadayana karyawan bade istirahat heula. Nya eta sedang ngalaksanakeun salat lohor. Pan eta teh salat lohor teh parentah Allah, Pak. Allah malangkung penting tibatan hartos. Kitu kekecapan ti Cep Hengki. Kadengena kekecapan Cep Hengki ku si Jemroh teh asa gelap saleser tengah poe ereng-erengan. Pak, ka kantor ge apan sok awal waktos dasieun ku nu janten dunungan. Iraku ari ka kantor awal waktos, ari ka masjid dingke-engke. Eta mah sami bae sareng ngahina ka Gusti Allah atuh. Dugi ka derajat Gusti Allah teh disimpen handapeun dampal sampean dunungan kantor. Pak, nu kitu mah jalmi nu hoyong sangsara, nu kitu mah Pak. Pokna deui bari ngaleos manehna teh nguru ka masjid. Mitra si Jemros kanjat ku ngahulang harga meneng. Teu sangka geuning Cep Thomas Hengki teh jalma soleh ka bina-bina. Ibadahna getol bari jeung di awal waktu bae nepi ka banding ku ngajaga salat awal waktu setengah jam deui ka adzan oge. Inyana geus cindeluk dina sajadah. Inyana geus kabitaeun ku pibatieun. Nurek balanja motor oge teu dilayanan sabab leuwih mentingkeun Allah. Padahal batur mah rea nungan saukur dagang sirop 3 botol nepi ka teu sarolat balas nungguan dagangan. Kitu cenah mitra. Cag mitra. Alhamdulillah mitra dongeng Sunda nu mulia. Seria lucu si Pancalongok nu nguli kasaktian. Karya Bapak Ali Nurdin. Parantos rengse didongengkeun. Hatur punten kana samudaya kalapatanana. Mudah-mudahan mah ageng guna manfaatna. Sumangga wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.